sama Mbah Roni. Nah, di ayeuna mun tama di Banjar sami termasuk ayeuna mun teh keluar Bang Erab eta duka 3 duka 4. Jadi sawargi-wargi pameget kuramana teh cenah diarahkeun nyaeta piwarang khidmah ka ulama. Mang Erab rakana di Cijeler sama Cijeler. Tuluy nu dua di duka di mana teh nu dua di pokona mah aya opatna. Jadi ku sepuhna teh mama abdi mah ayeuna mun teh teu kagungan harta, teu kagungan harta, teu kagungan tanaga ieu we aiput mangga angok kitu. Nya sepuhna teh masalah eta teh naon wa khidmatin lina bisa nepi ka pangetaheun walalagur ayeuna barbar ih turun dilakukan ibadah teh nikmat jauh ayeuna mun teh padahal ayeuna mun teh statusna tukang khidmat, tukang di sawah, tukang di kebon. Tapi ketika ayeuna madep ka pangeran nepi wiridan, nepi ka pangeran salat, nepi ka pangeran zikir, nepi ka pangeran ku khidmah. Malah ayeuna mun tama aya walhamdul hatab aya anu tarekat teh kieu gaweana teh ayeuna mun tamun baheula ngalasulu tapi lain keur kepentingan pribadi, lain kepentingan pribadi, lain profesi. Ieu mah kieu ngalasulu geus kitu tuluy dijual ladangna disedekahkeun. Gitu ayeuna mun teu pada melanana teh kitu ayeuna pada melanana teh ya ieu ayeuna mun tama salah satuna nyaeta salah satu ayeuna kisah Baqarah teh sapi bikang teh anu aya dina ayeuna Al-Qur'an surat Al-Baqarah karana ayeuna mun tama anjeunana nyaeta ayeuna mun tama kagungan rama ayeuna mun tama anu soleh teh lajeng ayeuna mun tama nitipkeun sapi bikang ayeuna di leuweung berkah ayeuna ramana sing horeng dibutuhkeun keur mencari nyaeta kasus pembunuhan anu ayeuna mun teu gelap teh anu tidak bisa lasak teh sing horeng ayeuna mun teu bisa kapanggihna teh kersanding Allah Subhanahu wa taala kudu melalui nyaeta kudu melalui syarat mencit sapi teh anu mana aja mun tama sapina teh barang sapi nyata adalah sapi anu dititipkeun di leuweung teh kuramana eta jalmi anu soleh nya eta pamolan urang kali anu soleh teh kitu. Jadi ayeuna mun tama ngalasulu ical sapertelu kanggo ayeuna sedekah sapertelu ibu sapertelu nyaeta anjeunana kitu keseharianana tah eta teh bisa nepi ka pangeranna cara kitu teh babantu ayeuna kitu teh nu matak ayeuna mun tama ieu ayeuna mun teh bakal nyambungna ieu ayeuna mun teh kudu beresan heula syariatna ulah ayeuna mun tengah khidmat tapi salah gitu. Ulah ayeuna mun tama engkah ayeuna mun tawiridan ari ayeuna salat farduna ngajina ayeuna mun tamatara. Eta salah eta salah ayeuna tarekat kitu. Tadi heula ayeuna kunaon teh fa alai tajinun ida baru ieu tarekat bakal nyambung. Lamun geus diberesan syariatna. Aya nu cara ayeuna mun tama kitu wa ba'duhum cenah di dieu nyaeta yaqdimul fuqaha wasufiyah anu ngaladen ka ulama-ulama ahli fikih ka ulama ahli tasawuf ka ulama-ulama anu berilmu beragama malah ieu mah ngaladen ieu sabenerna mah hadza afdalu minan nawafil ngaladen ka para ulama ngahidmah ka para ulama-ulama ahli tasawuf ka para salih ieu lebih utama daripada pagawean sunat karena ayeuna mun tama di samping menang nilai ibadah oge membantu ka pada musyrik
di samping eta pagawean ibadah jadi nilayana dua aya salat layana nilayana pribadi ari ayeuna mun tengah khidmah membantu orang lain mah hiji eta teh nilai ibadah kadua aya membantu orang lain dua nilayana mata leuwih afdol daripada nyaeta pagawean sunat pagawean ayeuna mun teu sunat. Saya didawukeun ayeuna mun teh ku Sayyid Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul azim mantana ngadawukeun ma wasaltu ilallah teu pati-pati wusul teu pati-pati nepi nyambung kami ka Allah ati biqiyami lailin lain nyambungna ka Allah teh ku tahajud ibadah penting wala siyamin harin lain ku puasa dina pabeberang walakin wasaltu tapi kami bisa wusul bisa nepi ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala bil karomi hiji ku ngukut sifat barahan wat tawadui kadua ku ngukut sifat rendah diri wasalamati sodri katilu nyaeta ku bersih hati. Jadi lolana anu bisa usul nepi ka pangeran teh lain ku pagawean awak da sabenerna mah tapi ku akhlak nu bisa nepi ka pangeran ku akhlak rendah diri tuluy berehan dermawan tuluy ayeuna mun teh bebersih ati tina kokotor bersih tina hasud tina ujub tina riya tina takabur bersih tina ayeuna suudon bersih tina ayeuna mun tamah iri dengki eta bisa pangeran anak yang namun paranti ningali pangeran oke panarti aya ati kotor moal bisa nepi jelema aya namun tamah anu hatena kotor moal bisa nepi ayeuna dibeunta-beunta di borete-borete gayang nepi ka pangeran moal kudu aya namun tadi urus salah hate sing bararasih kitu tah ade geus aya ya ari aya namun tamah materi nama tinggal aya namun tamah prung diajar leleng ka halu we diajar mah kitu urang aya namun tamah asa aya kene sifat godob emosional babari apa babari emosi diajar we pesorangan gitu diajar we pesorangan nah aing teh aya namun teh ongkoh godob teh goreng gitu amakan keueulan teh goreng tapi aing anger wae ayeuna omeane pesorangan diajar gitu diajar tuluy ayeuna mun tama ieu aya sifat ayeuna mun tama suudon wae ka batur gitu. Tah kamu ayeuna suudon ka pangeran, pedah ka hayang ngadoang geus tapi ayeuna ka hayang tilaksana wae omean piceun ayeuna suudon teh. Tumbuhkeun husnudon gitu. Tuluy ieu teh ayeuna mun termasuk hayang ayeuna mun teh naon ka batur teh hayang ayeuna ngagosip wae ngisukeun wae ngadukeun wae hayang ngacaukeun wae hayang masehakeun wae robah ku nasehat sifat ayeuna mun teh nasehat hayang ngarapihkeun hayang ngadameikeun hayang ngarukunkeun lamun boga sifat kitu boga sifat ayeuna mun teh manan mah hayang ngadukeun wae batur robah da eta teh nyaeta sifat goreng dosana dosa ayeuna mun teh mah dosa-dosa gede eta mulai ayeuna mun teh belajar nyaeta pembersihan hati gitu anu eta teh ayeuna mun teh mah nya meusing ayeuna urang ayeuna meureunana ayeuna najan teu wusul oge urang teh nyambung kana wusul we gitulah najan urang ayeuna teu wusul bener ka Allah henteu nyambung bener ka Allah tapi nyata nyambung kanu nyambung ka Allah gitu urang nyambung ka anjeunana ka guru urang tah nu nyambung bener ka Allah nama guru urang mah ngilu ajeuna gerbong anu pang ayeuna pacacatna we keur bae lah asal ayeuna ka dituna sarua satujuan gitu nepi ka dituna kitu ayeuna logika nama gitu
Kitu ayeuna logikeun. Oke ayeuna mun tarikoh keur nepikeun ka pangeran teh ka herat teh nyaeta ku ngalasuluh mamang suluh jual ka pasar geus kitu ayeuna mun teu masih dekahkeun ku ladangna tah ieu mah minal ibadatin nafi'ah termasuk tina sebagian pirang-pirang ibadah anu manfaat fatah sulu biha barokatu da'watil muslimin mangka bakal hasil bukti engke nyata ku cara kitu ku ibadah kitu berkah doa na muslim barisaan daun intenya untama ayatnya sifat koret gitu orang ayeuna mun ngaji eleh ku nu bararodo gitu anu mana ayeuna mun barodo beureunan apakah eta teh hanya tina YouTube hanya tina televisi tapi kok ayeuna mun teu bisa mengamalkan ada di masjid-masjid ayeuna mun tamanya sok aya geuningan kopi gratis gitu teh maneh gratis coba eta ku batur eta mana teuing ayeuna mun teu piraku ayeuna nu hanaang tuluy ayeuna mun tamanya kopi gratis kumaha tukang udun kieu mah gitu da urang teh ayeuna juga saha ieu nu sedekahna da piraku ati teh ayeuna teh ngadoakeun aya lain jelema geblek mah dibere kahadean ayeuna ku batur teh ngadoakeun sabar arek jadi itu teh lain ayeuna mun teh makin bangkrut makin ayeuna eueuh makin hese makin fakir itu teh pasti ngarasakeun tah urang mah eleh kudu kana ditu kamari aya dan Mahdiyin di Masjid Mahdiyin geus puguh masjid jeung prasarana namanya aya namun teu sagala rupana aya namun teu eta maka aya namun teu air galon gratis air aya namun teu isi ulang gratis masyaallah isi ulang aya gratis areleh kudu kitu tinggal urang aya namun teu dek naon baheula mah aya namun teu aya kieu kana bal di tiap-tiap ayeuna mun tempat mun ayeuna mah meureunnan ayeuna galon aya baheula mah drum gitu eta pertebaan teh nu liwat naon atuh teh keur hanaang hese ayeuna cai nyiuk gitu mun ayeuna mun teh galon gitu naon ayeuna mun anu bisa ayeuna urang naon anu bisa urang garap sabab ieu teh nyaeta salah satu thariqah keur nepikeun ka pangeran erek ayeuna kula wabiridan mun bisa bae tapi bubuh guruna mun ayeuna mun teu deku ayeuna mun teu ngaji ke ngawuruk dek ayeuna mun takung ayeuna urang ku tanaga babantu we ka ditu ka dieu teh tuluy ieu ayeuna mun tama aya masjid bangun ieu aya madrasah bangun niatan ayeuna mun hayang ayeuna mun tanap ka pangeran hayang jadi akhirat gitu hayang jadi amal saleh gitu lah mereka apa ayeuna mun teh nya maah tak kuat mereka mengantarkan ini sebenarnya apa juga narapi ayeuna ka pangeran narapi ka pangeran gitu man rama yasluka tariqal auliya falya fadana dzil wasaya amila man ari sing saning jalma roma eta roma najasi jalma ayas luka kana yen ngambah kana yen nyorang eta siman thariqal aulia kana perjalanan pirang-pirang wali fal yahfadon mangka kudu ngaraksa sanyana eta siman adil wasaya kana ieu pirang-pirang wasiat bari anu ngamalkeun man roma saning jalma anu maksud anu hayang anu erek aya suka erek nyorang erek ngambah siman thariqal aulia kana perjalanan para wali fal yahfadon mangka pek
jaga raksa tuh kudu ngajaga kudu merhatikeun si jalma hadil wasaya kana ieu pirang-pirang wasiat hamilan bari anu ngamalkeun. Lamun urang hayang diajar nyaeta ngeureuyeuh nikreuh diajar leleng kahalu erek nurutan perjalanan para wali tarekatna perjalananna metodena jalurna adalah ieu wasiat aya salapan wasiat wasalapan cara salapan resep eta tarekat kawan jalan kawayan lama bayana suluh sabada ayeuna beres roe sabada nerangkeun sabada ngajelaskeun kana nyaeta ngambah karena jalan akhirat ya ayeuna rek nyarioskeun nyaeta sakelumit pirang-pirang ayeuna mun tamat tanjakan dina ibadah jeung pirang-pirang makom pirang-pirang ayeuna meten tepat anu mana ayeuna mun tama alladzi wal maqsul Allah anu mana ieu ayeuna mun tama menembus tanjakan ieu nyorang tanjakan ieu nyebrang tanjakan ieu teh adalah maksud adam keur jalma anu ngambah kana perjalanan akhirat oge jadi sabab usul ka Allah galibna ti dieu. Jadi jelema ayeuna mun tamah anu rek maksud menuju ka Allah menuju ka jalan akhirat umumna mayoritasna bisa suksesna melalui nyaeta wasiat coba kurang kaina satu persatu apakah ayeuna mun tadi mana urang anu geus mampu di mana orang geus mampu satu persatu ya man talaba ayyadkhula fi tariqil auliya sing cari jalma anu neangan rek masuk kana perjalanan para wali fal ya'mal mangka kudu ngamalkeun eta si jalma bihadil wasaya kana ieu wasiat-wasiat atis anu salapan anu ke bakal dicaritakeun. Paman hafidhaha mangka sing saning jalma anu bisa ngajaga merhatikeun ngaraksa kana ieu wasiat anu salapan jeung bisa ngamalkeun pal marju jaminan teu aya tuman harapan besar ayyabtaha ala qalbihi ayyabtaha ala qalbi atau ayyubtaha ala qalbi engke besar harapan bakal dibukakeun atina abwabul fahmi pirang-pirang pintu pemahaman oge wa yusroha jeung bakal dibukakeun salebar-lebarna dijembarkeun diluaskeun sadruhu atina eta si jalma binuril ilmi ku cahaya ilmu payan kasifu mangka terus brai we terbuka lahu ka manehna ma yahsulu bihit taraqi nyaeta perkara-perkara anu bakal bisa hasil naik darajat engke bakal dibere makom wayadumu bihit tawakki jeung bakal langgeng manehanana nyaeta bisa nyaeta ngajagana bisa ngajagana kana makom kana darajat eta nu hayang pemahaman anu hayang hate bersih alus suci nyaeta ayeuna mun tama engke cahaya-cahaya ilmu bakal asup ka urang ngaji teh ayeuna teh kudu teh paparekat ngaji teh kudu ayeuna mun tama dur-duran teh kudu ayeuna bebeakan ngaji teh tah salah satuna nyaeta engke di mana-mana urang bisa ngalaksanakeun ieu wasiat ya eta mah hampang yumping ibadah teh kudu ayeuna ti baberege tapi nepi tapi bener gitu ngaji ayeuna teh kudu teh paparokat ayeuna mun sama peureum beunta gitu tah bari beberlengan tapi ayeuna ka harti gitu pane urang beberlengan teh gitu nya teh ka harti teh beberlengan nah teh kudu kagituan jal ayeuna subray teu kudu
kudu ayeuna mun teu naon ye mikir ayeuna tarkibanana mikir tasrifanana kahartina mah teu gitu. Nah, ari itu mah jangan teu nyaho tasrifan, teu nyaho tarkiban, teu nyaho jurumnya prai kaharti pemahaman. Ilmu ayeuna mun teu Allah. Nyata salah satu negara ieu nya. Hiji ya coba. Hiji di mana-mana ayeuna mun teu urang geus bisa tobat. Di mana-mana orang ayeuna mun teu geus bisa tobat. Diajar matak sautak sautik nyata tobat. Mun urang ati maneg, mun urang pikiran ayeuna maneg, mun urang ayeuna pemahaman maneg, mun urang ayeuna mun teu miiat teh ayeuna mun tewek ulah lamana lumpat. Nu awal kudu ku urang ditempuh dijalani tobat. Tobat narek tobat ayeuna mun melalui ayeuna mun tadisan ngalobakeun istighfar nu jeung hate teh ya. Tuluy ayeuna mun tobatna urang deuk melalui ayeuna mun teu salat disebutkeun ayeuna salat tobat teh salat tobat. Tuluy ayeuna mun teu ku urang pikiran aturan main ayeuna mun teu tobat. Matak di dieu nyaeta dicaritakeun anu kahiji torekat jalan-jalan kawalian nyaeta para wali mah sadayana oge anu ahli tobat. Minha eta tetep dina sawarehna wasiat anu salapan wasayat isi atau batu ari tobat hiji tah urang teh ayeuna mun teu kudu diajar tobat mah kudu ngarumasakeun maneh heula urang teh nyaeta loba dosa lamun ayeuna mun teu aya rumasa heula boga dosa meusing salat tobat oge tobat naon aya hatena teu rumasa boga dosa mah. Jadi awal-awalna teh kudu ngarumasakeun mana aing teh loba dosa boh ayeuna mun teh dosa ka pangeran boh dosa ayeuna ka papada jelema erek ayeuna ka indung ka bapa erek ka pamajikan erek ka anak erek ka buat aku heula eta erek tobat aku heula aing teh ieu teh nyaeta jelema anu lain loba kahadean tapi anu puguh mah kuring teh ieu teh loba dosa heula eta. Di mana-mana aya keneh ego urang sulit. Boh ayeuna mun teu maka papada jelema da aing nu bener. Da aing ayeuna mun teu mah teu rumasa salah. Da aing ayeuna mun teu mah kurang kumaha hese deuk tobat. Sadari heula ayeuna bahwa urang teh anu bobolokot ayeuna ku dosa. Boh dosa ayeuna ka Allah, boh dosa ka papada jelema sok ayeuna. Geus kitu ayeuna mun tama geus diingat-ingat kitu geus disadari kitu tuluy ayeuna mun tama dosa eta moal diulang deui moal ayeuna diulang deui anu katiluna nyaeta ayeuna mun tama eureun ulah ongkoh ayeuna mun tarumasa dosa tapi ngeureuyeuh disebutkeun dosa sambal teh ongkoh saha tapi col deui ongkoh rumasa dosa tapi ngeureuyeuh deui katiluna nyaeta ati urang kudu dipinuhan ku rasa kaduhung sagede gunung kasedihan kana langsaan rasa kaduhung rasa penyesalan ayeuna anu bener-bener itu ayeuna sesuai jeung syarat tobat baru ayeuna masuk urang kana proses tobat erek ayeuna mun teu ku salat aya ayeuna mun tanyayan tobat anu nasuha teh taya teh nyaeta pertamana wasiat bahwa tarikat perjalanan kawalian teh adalah kudu tobat heula urang wa aham awal wasaya wa aham qawaidid malah nyaeta tobat teh anu terpenting dina nyaeta patokan-patokan kaidah-kaidah nyaeta agama
wa awwalu manajil salikin jeung anu pertamana awalna darajat-darajat makom-makom jalmi-jalmi anu ngamba kana jalan Allah. Aslu maqamatit talibin anu jadi dadasarna makomna jalmi-jalmi anu milari karidhoan Allah, milari karidhoan Allah. Tobat naon geus tobat mah ieu namun teh balik kitu tobat teh kumaha balik pan tadi nage urang teh bersih teu moal dosa teh ditu teh. Nah ari ayeuna jadi moal dosa balik di atuh balik di kana bersih balik di kana teu boga dosa nyata kunaon ku tobat teh ya rujuk gitu. Atau aya namun tamah tobat teh kembali tina sifat-sifat anu tercela nyaeta balik karena sifat-sifat anu terpuji. Mana aya namun tam anu tercela tara ibadah karena daek ibadah tina daek kana getol tina aya namun tama urang tara ngaji daek ngaji teu getol ngaji tina urang aya namun tama tara puasa kana daek puasa teu tambahan getol ayeuna ku puasa sunah tina urang aya ngewaan teu aya namun tadi pindahkeun aya tempat makana nyaahan tina urang aya namun tama hasudan teu aya namun tama kurang di omean aya namun takana naon kana gibtoh teh nyaeta aya namun tama dijieun kauntungan dijieun kesempatan aya gibtoh papon aya namun tama ari etana ari ngaranna jiga sarua gitu tapi hartina beda. Kumaha aya namun tama antara hasud jeung gibtoh. Jadi ari hasudna jadi aya rasa disaingi. Boga rasa aya namun tama disaingi persaingan. Tapi persaingan anu dampakna negatif. Si itu payu mun tukang dagang aing teu payu. Nah, kumaha sangkan si itu nyata teu payu kitu tah. Eta naon ngaranna hasud. Eta mah teu payuna mah aing payu, si itu jadi teu payu gitu. Aing jadi maju, si itu jadi bangkrut gitu. Rek kitu. Eta mah hasud ngaranna, hasud. Tah, ari ayeuna gibtoh mah nyaeta jadi rasa disaingi tetep rasa disaingi cuman efeknya dampaknya positif ya mah. Kumaha ayeuna dampakna positif si itu ayeuna maju kumaha carana aing hayang seperti si itu tapi anger si itu oge maju ngan aing hayang sarua tah eta mah gibtoh dina bahasa. Nah, lamun boga ayeuna sifat hasud gitu, lain ayeuna mun tama ku cara anu salah, ku cara anu negatif. Mun si itu maju, aing ayeuna kudu maju. Lamun si itu ayeuna mun tama ngajuna ka Gunung Kawi, aing ka Cirebon, ka Gunung Sunan Gunung Jati gitu. Lamun si itu ka Gunung Kemukus, aing ayeuna mun teu boga mahmud gitu. Sarua keneh ayeuna mun si itu ayeuna bae maju ayeuna mun teu urang naon, urang ayeuna maju kan urang mah jalan alus gitu. Jalan anu dibenerkeun jalan anu teu dilarang ayeuna ku agama gitu. Nah, jadi lain ayeuna mun teh mah hayang ngahancurkeun batur anu kamajuan batur lain gibtoh mah. Jadi ieu hayang sarua pada maju gitu. Hayang sarua pada menang nikmat, hayang sarua nyata pada untung. Aya hasud mah si itu hayang hancur gitu. Najan ayeuna urang oge ayeuna mun teh mah keun bae lah urang ayeuna mun teh mah teu untung oge, mati-mati ayeuna mun teh mah urang teu untung teu maju oge, ya sarua gitu. Tah eta hasud ngaranna. Ari ayeuna gibtoh mah si itu untung kudu anger untung, aing ge nyaeta kudu untung. Itu maju ayeuna si itu anger maju aing oge anger kudu maju ta eta gibtoh ngaranna. Nah omean ayeuna mun teh ku sifat-sifat anu terpuji. Jadi naon apapun ayeuna mun teh anu terjadi ka urang terutama ayeuna mun teh anu berhubungan jeung papada makhluk coba ayeuna mun teh sikapi ku sikap-sikap anu positif
ku sikap-sikap ayeuna mun tama anu positif, ulah ku sikap-sikap anu negatif. Ku sikap-sikap ayeuna anu negatif, anu positif anu alus, anu urang di dinya teu aya dosa, nu urang di dinya ayeuna mun teu aya maksiat, anu di dinya urang ayeuna teu aya haram. Sikap-sikap orang teh apapun ayeuna tindakan orang lain, sifat ayeuna mun sikap-sikap orang lain terhadap orang bisa terjadi ti pamajikan. Lamun orang teu bisa nyikapi pamajikan ayeuna mun teh goreng adat, ada lamun ayeuna pamajikan goreng adat teh urang alus adat mah. Eta ayeuna nyebut-nyebut goreng adat ka pamajikan teh sarua urangna goreng adat gitu artina mah. Lamun ayeuna mun teh moal aya istilah sarwana lamun ayeuna urangna alus mah gitu. Kaos awewe we gitu. Abdi rokok mah luar biasa goreng adatna boga salah kieu teh. Hartina sarua manehan goreng adat. Da lamun teh goreng adat mah naon? Ah wi, goreng adat asal urangna we ulah goreng adat. Pan kitu kan bakal sikap anu alus mah gitu. Eta teh ayeuna mun teh bari barangasan bae asal urang ulah barangasan. Jadi ku ayeuna mun teh mah kitu teh eta teh artina teh ayeuna mun teh sarwana sifat eta teh gitu. Sarwana. Taubatan ayeuna mun teh sifat-sifat. Geus aya materi nanya, geus ayeuna mun teh malah anu standar we ayeuna kitab Sulam Taufik eta. Eta teh nyaritakeun sifat-sifat anu mahmudah, sifat-sifat anu terpuji, jeung sifat-sifat anu madmumah, sifat-sifat anu tercela. Sifat anu terpuji kukut, sifat ayeuna mun anu tercela omean gitu. Sifat anu tercela ayeuna mah omean, guys. Nah, omean teh nya eta disebutkeun taubat. Omean teh gitu. Ayeuna mun teu dia ayeuna mun teu urang baca ayeuna mun teu sakedik wa lam annahu fi taubati. Kudu nganyaokeun anjeun sanyana urusan taubat mah geus datang ayeuna mun teu ayat-ayat anu kasirah wa hadis sahirah, hadis-hadisna taladenar. Sebagian ayat anu berkaitan nyaeta jeung parentan tobat wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Hadis tubu ilallah kudu taubat ayeuna aranjeun kabeh ka fa inni atubu ilaihi sabab kami ge sarua lain ditahungkul ka maraneh teh kami oge sarua taubat ka Allah kulla yaumin mi'ata marratin sabab kami oge sarua dohan junjunan nyaeta sok taubat ka Allah dina sapoe kami teu kurang tina 100 balenan 100 kali taubat eta teh junjunan anu teu kagungan dosa teh. Eta teh junjunan anu teu kagungan dosa teh gitu. Tapi ternyata ayeuna mun teh buktos nama junjunan nyontoan taubatna ka umat sadinten 100 kali. Lajeng dawahan junjunan putih ababut taubat la yulak hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Jadi pintu taubat selalu terbuka. Pintu taubat bakal selalu terbuka, tidak ada kata lambat, tidak ada kata terlambat. Taubat la yuglaq, moal ditutupkeun pintu taubat hatta tatlu asyamsu sehingga geus bijil ayeuna matahari min maghribiha bijil ti belah kulon. Hartina kiamat teh eta mah. Jadi ayeuna ditutup naloang taubat mah hiji di mana-mana matahari geus bijil ti kulon, kadua nyaeta di mana-mana roh nyawa geus dina ti koro. Eta geus ayeuna angeusan, geus eueuh kesempatan. Ayeuna masih keneh luas saluas-luasna kesempatan taubat. Sok ayeuna pun teu pikiran bisi ayeuna teh kieu da bener teh gaduh dosa. Eta teh pangloba-lobana dosa kitu teh. Nu teu rumah sakit eta teh teu rumah salba dosa teh dosa-dosa penggedena eta teh gitu. Jadi na alus baca teu rumah awas abdi mah gitu. Eta teh nah. Man aba qabla ayu gargira sing saning jalma anu tobat maneh ayeuna kakarlakan nyaeta ieu mun tamah ieu roh ieu nyawa dina gerong qabilallah qabbalahullah maka Allah bakal narima kana tobatna eta jelema.
asal adalah tamah arwah nyawa dina tikro ataibu binadam kadungjunan jelema anu tobat dina dosa kamana dan balas seperti jelema anu teu boga dosa eueuh mantan. Ulah sok ayeuna mun tadi sebut-sebut lamun mantan presiden aya, lamun mantan bupati aya, tapi ari mantan preman, mantan jeger, mantan pemabuk, mantan maling mah eueuh menurut Allah mah asal tobat. Jadi eta mantana ulah dibawa umat ketika seseorang geus insaf, ketika ayeuna seseorang geus babalik pikir, geus tobat, eta mantan umat ulah dibawa dasar junjunan kaman ladan balah lembaran baru. Lembaran ayeuna mun tawaru memang aya ayeuna eta ge naon premana ya kaman ladan balah bersih kaman ladan balah aku aya tentang kebersihan kajeun ayeuna mun ta masa-masa kelam, kajeun masa-masa dunia dan dunia hitam ayeuna ke belakang taubat geus bersih dunia hitam masa-masa kelam lamun ayeuna geus tobat wal mustaghfir minadam sabab jelema ayeuna anu istighfar anu menta pangampura tina dosa wa huwa muqimun alaihi bari manehna ngeureuyeuh keneh kal mustahji bi rabbi. Jadi lamun jelema anu istighfar, jelema anu tobat, jelema anu geus insaf tapi kana dosa ngeureuyeuh keneh eta mah lain jelema tobat ngaranna jelema ngaheureukeun pangeran, jelema ngaheureukeun pangeran. Lamun jelema tobat tapi kana dosa ngeureuyeuh keneh. Dawa junjunan idza ta'awal abdu di mana-mana geus tobat sareng hamba Allah mangkarek mohokeun Gusti Allah alah fadhah ka malaikat anu penjaga catatan amal tubuhahu kana dosa-dosana eta jauh. Jadi malaikat diberi limpuran ka jelema tobat. Jadi ka urang teh apa? Ka jelema anu tobat ai si eta nya poho deui ieu teh euy. Dilimpurkeun ku pangeran, dipikulkeun malaikat tukang nyetakkeun amal. Ai si eta teh naonnya memeh ieu teh ayeuna page teuing poho deui deuk dituliskeun heuh teh poho deui ting naon kasalahanana dipohokeun ku pangeran. Malaikat pencatat amal. Kadua wa ansa dalika jawariyahu wa mu'alamahu minal ardi. Oge ayeuna mun teh eta bumi anu ditincak pan kata nyaksi